warahmatullahi wabarakatuh. Belajeng sumping sadayana patepang deui sim kuring di Oktaviani. Dina waktos ieu abdi bade ngabdikeun bancana alam kahuruan di Mal BTM Jalan Juanda Kota Bogor, Jawa Barat. Poe Minggu 31 Januari 2021. Kahuruan anu lumangsung di Mal BTM Kota Bogor, Jawa Barat nyebabkeun puluhan toko rusak lantaran seuneu anu nyebar ka mana-mana. Kaayaan di Mall BTM Kota Bogor meuni rieuh ku lantaran seuneu anu nyebar di Mall BTM Meuni Agung. Loba masyarakat anu dilebet mall lulumpatan kaluar mall kanggo ngahindaran seuneu anu agung. Sabab ayana kahuruan di Mall BTM nyieun jalanan jadi macet. Berikut patugas di Breaking News anu langsung menarian informasi ke tempat kejadian. Kanggo Ranada di Bogor, Jawa Barat. Atur nuhun dea. Poe jeung kuping sadayana, abdi Ranada asli. Ayeuna abdi tos sareng saliji korban kaharuan Mall BTM Kota Bogor. Sareng saha abdi nyatos? Pangkeun abdi BTM abdi geus kumaha mula kejadian kaharuan? Langsung abdi mah awal mula kejadianana. Aya kepikiran menambah pidana kabel pisapanan. Jadina nongol ketika di mana awal mula tiga kepikiran teh? Awalna cenah datang ke korban. Baik atuh nuhun pemasukan BBM karena sami-sami. Uwi deui ke dea anu di studio. Hatur nuhun Aura. Sakitu wae warta ti abdi. Kapendak deui dina warta salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.